Amang Jack. Wah, ada naon? Lah urang keur ulang-ulang we kieu naik naon ka Mang Jack? Jual urung manuk lah, Joyok. Oh, heeh. Jika tuh. Aduh, sampai tinggalin nitip urung manuknya. Heeh ka tuh. Ya, sayang mah. Jung. Euy, aya perlu teh. Si Rahmat si Ket. Ket. Gila moal si Ket teh gitu. Yang modal di ai. Si amat. Kan aya si Ajo teh kumaha? Tadi nyebut nama Dimah, kenapa? Cing. Wah, yang mau bawa aing. Mulai kurung manuk lah diteun di dieu nya. Di bawah teu ieu mah ding. Penejang manuk naon pan manuk nage teh gablek. Euna jeung naon nya? Sararadu diteun di dieu. Asian ku aya keneangan manuk lah. Nak hayam. Ding ieu mah kandang halus Saya tak. Aja. Mereka jual manuk. Manuk naon? Mereka jual manuk. Tak ijo cenah. Si Ajo. Aja. Menang manuk. Geus ku aing. Aing boga kandangna ye. Heuh ulah ka mana-manakeun. Heuh urang kadinya. Ya, si Ajo lah. Si Ajo lah. Kudu sabungkus ge manukna. Beunang si Ajo mah yuk. Mana punya? Ya. Aduh, kuat hayang kompol. Yo. Aman doyok aya perlu urang teh Aduh, aman tapi eueuh. Yo. Doyok. Ka mana jelema teh Yo. Doyok. Waduh, doyok ka mana ya? Tadi ada gua dulu. Urung manuk, urang amana ya? Lan? Urung manuk. Kurung manuk naon sih teh? Urung manuk gede. Gede. Kurung manuk gede. Emang kumaha lalakonna eta? Dititipkeun hewan Doyok. Oh dititipkeun Heeh. ka si Wardoyok. Heeh. Di mana diterena sugan? Di dieu. Heuh pokok urang ditanya geurang Wardoyok eueuh. Kan hanjakal pisan kelakuan si Gadget. Hewan Doyok na amana ya? Nyata urang oge puguh ti tadi gegeroan eueuh Wardoyok teh puguh. Atuh tanya bareng kandangna alus, kandang manukna alus. Heeh, lumayan. Tuh ge sugan sing uang geroan deui sugannya. Heeh, da bingung atuh. Ti tadi oge gegeroan tapi teu da kue bijil. Wahanya. Ada orang bingung, didinya bingung, pemokora orang yang aya pangapunten ka Wardoyok. Geus. Wah. Oh, tah geuning aja. Nama Wak? Alhamdulillah, wasuleta si mana? Gua ngahaja aya perlu ka Wardoyok. Tapi aya jalma ieu nya, Wak. Hanyakeun kandang manuk cenah. Wah, kandang manuk amana? Cih, kapan tadi kurang digantungkeun di dieu ya? Macan dicokot. Yan, Wak. Amana ya? Tadi. Hanya ada tadi mah di dia kurang digantungkeun, urang aya ngising. Aduh, barang jualan Amang Jack. Mang Jack na ngadaguan. Aduh, kumaha tuh da urang mah tadi tas ngising kurang digantungkeun di dieu. Oh, berarti Lah geus dibawa meureun ku maneh. Yan bener, Suwen. Hah? Yan. Suem. Suwen. Kaman ai wasulet tadi teu ningali. Teu da bege bunga aja ka dieu ngejar kita tos teu aya da, Wak. Asahan mawana nya. Hanjaka. Aduh, terus panggil dewa di situ kupret. Tama kandang manuk saya tak? Waing lah. Waing gimana tadi kita mau kandang tadinya mah?
Setan tadi teuing. Naon? Jangan ribut dong. Diam saja. Serangan setan. Iya, solusinya mah. Solusinya pemilikan orang ya. Kamu jangan. Digodok wae. Di rumah. Boleh lah. Cairkan. Milik mati mana aja mah? Milik mah cek aing kan, nu penting urang ikhtiar. Ikhtiar, Kudu daek nyiar urang teh. tekad yang bulat. Halo Mas Bro. Anda itu rewasan sekali ya. Anda kan tidak di sini ya. Anda nagong. Bisnis piduiten. Bisnis piditan ya. Mana sok neangan manuknya? Oh, Ya. sok. Kandang manuk alus. Mana sabaranuk ya? Ya kandang manuk di mana, Wak? Ulah sok nanyakeun ti mana na di bawah ku aing berarti nu aing ieu. Sok akan nanya ke sana. Bau waduk ya. Bau waduk. Aing sudah kalau tidak pernah makan loh. Itu kata-kata Anda kata-kata aing loh. Oh ya maaf. Tapi omongan. Mana sabaraya kandang manuk? Iya mah paling ge lah cepewa nih petak keselamatan kieu ieu mah Salamatan kena di mah da alus kene tinggal dibersihan deui ieu mah 200 lah. lah geus hayang apa cepet pokona mah Hah? mun erek ayeuna di duitan Pego lah. Oh geus 150 mah kajen lah. ayeuna ge cepet Pego lah tuh Dut. Tambahan 50 deui. duitna ge mana ieu teh tayo ieu duit pamajikan jeung meuli minyak Terus tambahan gocap buru. atuh nanging dimaksa kitu meuli teh geus cepet wae tuh Ngajual aing meuli setan. ngajual teh meuli maksa Tambah deui 50 deui. 50. 50 we. eta ge duit pamajikan Lain masalahna ieu. kita ada di pemerasan Oh pan ieu teh hargana mahal mun meuli mah 200.000 sia mahal ti mana tinggal ieu tuh mun geus selamatan kieu mah jiga geus Matan waras di elam. Waduh, kumaha Napan eueuh kurang di jangan ka tukang ge, teh mah ge teh. Tadi mah di dieu. halus mah. Sing alus-alus ge da teh nyaho aing mah. erek moal ieu teh Oh, terus baik. Terus baik. Nuhun. terus bae lo Heeh, gas. kudu nama itu harga teh 500.000 lah jual di payuk aing we. Gua tuh gocap ewang. Kudu nama mang mah 30 aing 70. 20 kumaha apa sarua aing bekerja keras capek setan. Kumapan aing mau manggihanan lagi kudu nama. Kurang pada aya yuk. Oh gocap ewang geus lah. Atuh, ayo. Wang kaladurin kumuhan. Nah, aing bilang pernah yang modal kumaha aing perkudut nungguan kerang manuk. Gua nukeran duit. Wah, nukeran itu. Nukeran duit gocapan 2. Nah, atas di mana sih merenang duit ya? Nah, biasa lah ieu mah. Leletikan mah, Letikan. Sayur. Gocapan 2, Wak. Hah? Bisnis kandang manuk. Hah? Di Arab Saudi. Eta ketang biasa tadi geus bisnis biasa geuningan. Bisnis naon deh? Henteu itu bisnis eta geuningan. Eta tukeran heula Wak gocapan kedua. Aya receh. Receh duakeun. Nah, ieu duit naon sebenarnya? Hah? Duit naon? Ieu mah duit ieu tadi ladang ngajual sampo. Sampun naon mang pan urang tetes ngajual kurung manuk mah. Kurung manuk sasia teh? Hah? Kurung manuk sasia ngajual? Gimana? Hah? Kurung lah jadi kurung manuk, itu kurung Sing manuk. bener baba sia kurung manuk. Sampo wa nya anak. Yang aku Aduh, aing. kurung manuk lain. Nya kurung manuk wa Warna aku mah warna hideung. si ieu eta. Oh. Nah, sia wani-wani ngajual kandang manuk batur baba. Itu pan urang mah menang manggih tadi di kebun di. Oh, mangki ge eta mah lain barang sia mau ulah dijual. Apa teh nyaho we? Pira karang manuk alus. Tanu si ieu. Bulan. Nunda mah kurung manuk aing sabuat ngisi geus eueuh. Datu di mana nundaan ada urang mah tadi teh di Mana, dieu, urang Lain di manggilna kebun. di mana? Di kebun. Ya tuh percaya mah ya tempo ka ditu. Mana ya? Ya teh mungkin kuing. Sete pararadu pisan. Masa aja ngajualna? Ngajual mah kasih pedut tadi manggihanana mah di ditu di kebun. Sia teh di kebun teh sia hari pepanggihan mentong dijual teh baba. Mang Nur ieu teh nu ngajak lagi nanta. Barang batur teh deuh. Cuk aing geus tuh kalau kan Sok mana geroan sih? Geroan sih eta na. Sebelum ka mana nya deh. Sok geroan. Dut, Dut, dut. Dut. Wah di sisi pedut nate. Dut. Dut.
Tuh, aya si pedutna aya. Kadi bawa. Aya naon? Tuh, aya kene kandang manuk lagi nanta. Dot, Tuh, di hampura mah tulusnya. bayarna moal tulus itu ieu. Beres bayar 500 ieu. Ieu nu boganan wadoyok. Wayah nawenya. Nah, ayo malain anang manuk urang. Lain. Lain. Tapi atukeun we ieu nu leuno kuat. Orang lalu. Sia manggihna ti mana? Di kebon. Kebon ieu mah mangkin nu ieu mah. Kumaha Panu japlok we ka aing ieu kandang manuk lain nu. Ieu kan manuk saha tuh? Atuh nyauting panang di kebon. Menang mangina di kebon. Sal. Nah, sia eta kana manuk batur itu obe. Anu batur kumaha pa nu bapa ieu teh Lin? Anu bapak naon tah nu si ieu ya Ah, iya, anu urang. Bener, iya. Sia mah jamana neneangan tadi nu udah main bawa wae sia mah. Untung tuh tulus di Ngaliweureun. Tah si Faisal tah nu tersangkana. Ngetakeun bawa kurung manuk nu eta. Nya ieu manu aing tah. Juga teh ku sia. Pokoknya anjing nyabok-nyabok aing teu salah teu naon aing dicabokan. Mane deui Faisal main bawa wae atuh sia Oh, teh. sia mah kana nu ka aing ka bapak sia. Sugan teh nu bapa pernah ngagantung lagi. Ari ieu kan manuk saha tuh? Anu urang ieu mah pamanggi mah di kebon. Ieu mah Beli 500 si bali ieu mah tuh. Tulus ada Dot, tulus. Tulusnya batunya. Tulus. Ya sia teh ieu teh buating aya nu boganan nu saha kan yang manuk teh main jual wae. Bogana kumaha pan nu bogaan. Ada ieu manuk. Uing. Ieu nu abi Nu abi. Naon ieu kadang manuk saya. Nu abi. Nu abi di mana? Tuh, tadi kacai di ditu. Ah, deuleuh sia teh kehead. Cek aing ngalun papanggihan ulah main jual besok pikeun duitna. Tak kadikeun uing jeung zaman pamajikan itu Teh. minyak. Ya, lamun mamanggihan naon wae di jalan ulah main bawa main jual wae. Karunya nu boga naneangan. Tuh kan tadi ngagogolan lagi di kebon. Geus ramat sia jigar jual lah. Musingkeun gerakan ukur manuk ku aing cabok ke sia. Nuhun maknya. Hejik nuhun-nuhun lah kalau ngalieur ka aing udah kurang manuk. Gagal we aing menang duit cepet goblokna teh kalah kali buat teu para rubuh. Ingat juga.